Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murangkali murid kelas 4. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Kanggo pelajaran ayeuna pelajaran bahasa Sunda nyaeta urang ngabahas ngeunaan ngucapkeun kalimah pamenta. Jadi anu minggu kamari tos dijelaskeun ngeunaan kalimah pamenta atau kalimat meminta, kalimat permintaan. Nah, ayeuna mah buka di buku paketna halaman 15 nyaeta ngucapkeun kalimah pamenta. Nah, di dieu anjeun ngadamel tuliskeun kalimah pamenta berdasarkan soal di bawah ini ada 1, 2, 3 sampai 10. Contoh tingali contoh. Pek jieun kalimah pamenta. Nah, ayeuna jieun kalimah pamentana sok tuliskeun dina buku catatan. Hiji, hidep hayang kueh ti mamat. Hidep teh kamu, anjeun, kalian. Jadi bagaimana membuat kalimat permintaan dari kalimat hidep hayang kueh ti mamat. Misalkan kalian pengen kueh dari mamat. Nah, gimana memintanya? Contoh misalkan, punten mat abdi nyuhunkeun kuehna hiji. Tah, eta contohna. Ya, berarti hidep hoyong kueh ti mamat. Mat ngaraosan atuh kuehna hiji mah. Tah, eta teh kalimah pamenta, kalimat permintaan. Nomor 2, contoh. Contoh. Hidep bade nyuhunkeun aratos ka bapa. Kamu mau meminta uang ke bapak. Ke bapak kalian, ke ayah kalian. Jadi kalian mau meminta uang kepada ayah kalian. Gimana memintanya? Contoh. Pak punten abdi nyuhunkeun aratos. Tah eta teh kalimah pamenta atau kalimah permintaan. Tah eta contohna hiji 2 tadi contohan. Ayeuna nomor 3, 4, 5 genep sampai ka 10 nya dugi ka 10 dieusian hidep hayang rambutan ti Kardi. Jadi kamu pengen rambutan dari Kardi. Gimana untuk memintanya? Bikin kalimat meminta. Gitu ya. Paham ya? Nah, untuk pelajaran bahasa Sunda silahkan dikerjakan membuat kalimat meminta ya yang sudah disediakan instruksinya ataupun penjelasannya gitu ya. Untuk pelajaran bahasa Sunda dicukupkan sekian, silahkan dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.